Kala asa anu aneh. Ieu teh kamera aing anu burik atawa beungeut aing nu ladeg. Perasaan aing mah dina kaca masa kaset. Ah bener ieu mah HP teh ngaledek ka aing. Asa teh HP budak satu ngaledek ka aing geuningan. Aing sakasep-kasep kieu teh goblok di HP-na. Ih, aing. Panglima. Aya naon tuh anak muda cicing dia urang keur ngeunteung teh. HP-na ngaledek we ka aing boy. Ngaledek. Nah, HP bisa ngaledek itu Panglima. Eta ngaledekna kumaha? Iya, HP-na yo urang sakasep-kasep kieu teh poe. Nah, dina kamera mah jadi ladeg jadi hidang kieu. Nah, maneh mah nyalahkeun HP Panglima. Eta mah beungeut we anu ladeg gen. Cenah kakang ngaledek ka urang anak muda maneh mah. Yo tempo yo banget urang yo. Nah, kasep di mah kamerana we nu butut. Lah, aing mah teu percaya Panglima. Urang percaya keneh kana HP da beungeut maneh mah sakitu-kituna ladig. Cenah epang da beuki ngaledek anak muda, awas ya tempokeun. Asih eta ka kauma kamu ka aing geus puguh manehna beungeut sakitu-kituna nyalahkeun kana HP. Bang, minta tulung ya. Minta tulung naon Panglima? Mun dirawariwih kitu. Rugi urang teh minta tulung kieu ya. Urang tadi disebut beungeut urang ladeg geus anak muda di ditu tuh. Urang teh perseselfian oh. Nah, anak muda teh datang. Urang teh amu kan tuh papuguh. Cenah, eta mah beungeut maneh nu ladeg lain kamerana. Cenah padahal mah beungeut aing teh ganteng. Sebenarnya ngomong teh ganteng atau lain ganteng, tapi dah oge si anak muda mah teu salah. Da teu salah oge kana kamerana. Eta mah beungeut maneh we anu kitu. Kitu kumaha mah oge? Heuh, kitu. Kitu kumaha mah oge? Gantengnya. Lain ganteng Panglima anu kitu mah gemplek. Kabeuki parah. Ih, mang uwi mah kalah saruan anjing sanak muda sugan teh kadukung. Ngadukung aing mau ngadukung sasaha. Ih, sugan teh kadukung. Sirit ah. Dulu toh Panglima. Ting aing nican aing nu ngadukung. Si anak muda ngaledek. Mang ugi saruana deui. Aing nican aing nu ngadukung acan. Oh, si komandan, aing curhat ah. Komandan, urang teh curhat. Curhat nah antu maneh Panglima. Kieu komandan urang teh curhatna. Urang teh tadi di ditu teh keur selfie-nya tak ke kieu. Nah, beungeut urang dina kamera mah ladeg. Terus anak udah kakak ngaledek, beut urang mah kasep padahal mah. Nah, cenah kakak, beut sia mah ladeg cenah kakak kitu komandan. Ha, kapan emang maneh mah sakitu popolanana? Aing kumaha deui? Sakitu popolan aku mah komandan. Sakitu kaayaanana kan dinarimakeun we kana kaayaan ladeg. As gini komandan mah saruana kakak beuki ngaledek. Ih, urang mah lain ngaledek Panglima. Bukti nyata bahwa kamu ladang. Ah bener pisan usaha uluan. Saya pisan nangan dukungan teh. Geus lah urang mah indit. Ari hal kudu kumaha da sakitu buktina atuh. Boblok, sanu nunda batu ya di dia. Aing sakitu keur pararusing sebut beungeut aing ladeg aduh aing apes. Ah! Udah untuk anak muda, geuning mah dijiga nu parusing. Parusing puguh mah. Kalau urang kayangan trompet, urang seneangan ka ditu ka dieu eueuh mah trompetna. Tarompet. Ke heula, da asa boga mah oge. Ceuk wani sabaraha? Boganya mah. Tah mah atuh kabeneran mah, ku urang geus diduitan 15.000 mah. Mending ngeunah 15.000. Sok we, mun arek mah cepek. Meni mahal pisan atuh mah meni hayang 100.000 mah. Ah, eta ge ai arek 100.000 anak muda. Ai moal mah teh jadi nanaon kai pikir-pikir we eta mah. Atuh sok malah urang dibeli 100 mah di bawa trompetna. Uang dulu, karek dibawa tarompetna. Ieu mah kana duit we, hayo. Ya tuh mah ya, tah, geus teh heula. Itu, jadi loba di dia dicokot tarompetna. Heeh, sok. Wah edan, ieu mah trompet mobil Tronton mah. Mah jadi ditiup ku ala urang atuh masih ngeeling mah. Ari ieu naon ngaranna anak muda? Heeh, mah eta mah trompet ngaranna. Ari tadi maneh ngomong ka urang butuh naon? Trompet. Tah, heueuh. Tah, ieu tarompetna pesanan Anda. Mak, sing eling mak. Manya ieu ala urang titah niup trompet Tronton mah. Tah, urang mah teu salah-salah teuing. Nu penting tarompet. Wah, tuh mah lah aing mah mau jadi mah, mau jadi meulina trompetna, da ieu mah trompet Tronton mah. Ih, geus beuli ieu. Ieu mah trompet ieu mah bisa ngahasilkeun duit. Tarompet ajaib. Trompet ajaib. Kumaha mah ieu cara ngagunakeunna mah? Ah, ieu dik. Urang coba ditiup, sok lamun nu kabeh ditu. Anak muda. Yo, Kumaha mah? sok atuh tiup dah. Pinjam duit 100, icuk colek digantian. Hah? Eta mah mau nu hayang ngalin trompetna. Lain di mana mah? Kapan kitu tarompetna bisa ngomong? Ngahasilkeun duit, Len. Eta mah emak we nu hayang nginjom lain trompetna. Terus lah, marek ini, kok tarompetna tiup ku maneh?
Atau ikan itu tuh, beli sate. Bayang sa muli sate ko. Ay, sa tipu diwe ko si Maya. May trompet sa gede kieu ampun. Pepes ikan. Pepes ikan segar Maleser ya. Pepes ikan. Pepes ikan. Pira aku yang mau beli pepes ikan? Nah, muamuli losos muamuli. Bisi marek meuli urang mah. Ye, iya mah carana marketing emak. Iya si emak euy bahasana marketing. Lauk naon eta mah? Lauk hiu ya mah anak muda. Main nu ngajual di dia mah yang ti urang hungkul di dagang nage gawat bae gawat. Wah, maknya lauk hiu mah semua masuk ngimpi mun lauk hiu di pais. Masih bener aya lauk naon ieu? Ah, eta mah heureuy we anak muda. Ieu mah lauk laut, halus bijina. Otak cerdas. Heeh, Mak. Ya, Mak, aya teh lauk dijual sabaraha pais lauk teh? Urang kebeneran keur lapar, Mak. Lah sok we ka maneh mah. 100 udah jauh ngalana ge ti benua beh ditu. Si emak euy, mun gaya geus berlayar ke benua beh ditu. Ah, ai. Mak ulah 100 tinggal tuh mah ya, angsurannya mah nya. Ya. Mun diangsulan atuh itu tung mere we kolot. Urang teh capek tuh jadi itu ngalana di benua. Ah, geus kop mata eta mah jeung mah itu Ah, tah kop bira lebok. Heeh, siap. Ieu teh bener kitu euy. Lauk laut euy. Di benua cenah euy. Aduh, beneran aing keur lapar euy. Nah, ieu mah da. Nah, di lauk naon ieu? Ampun teuing ieu. Kumisna. Dulu. Di hulu naon hulu landak ieu. Hulu orai, hulu bayawak ieu euy. Nah, ieu mah lauk laut teh kieu ieu bentukanna. Ampun teuing ieu. Aduh. Duh, aing mah coba ieu atah keneh. Oh, anjir. Eta lauk di mana anak muda? Nang meuli di mana? Iya, Panglima, urang geus meuli ti si emak tadi ngidar lauk. Caritana mah cenah lauk ti laut ti benua cenah. Abdi keur bakal dibere batokna ieu naon tuh ieu leuh. Tah, meuli teuas. Aing ngadahar naonna ieu. Oh, eta anak muda. Jika hulu monster huluna. Eta bener tuh si mah. Heeh, ieu ti si emak ang meuli Panglima bieu tuh deuleu. Ya hulu naonnya Panglima? Teuing eta ting hulu naon anak muda. Kala. Tapi tadi teh si mah teh isuk-isuk teh ngabedahkeun balong anu sok loba takusan teh agean. Urang geus sok modal di dinya. Wah, heueuh ieu ti balong si emak Panglima. Nu aya takusan ya. Mana geus sok modal di dinya lain alah. Buat ti ieu teh lauk lele Panglima anu sok kadaharan tai. Heeh, ieu mah lauk anu ti balong si mah anu sok kadaran tai urang geus da nyaho. Ieu mah si John. Ai si Jon teh saken. Heuh, tah lauk lele ieu teh ngaranna si John da urang gen wawuh anu sok nyapukan tai urang anak muda. Jik, berarti ieu lele teh sok kadaharan tai maneh nya. Heuh, ieu teh ngaranna si John. Duh, anjing. Kok atuh jeung maneh Panglima? Heuh, atuh da lele nanya sok kadaran tai urang gen nya. Sok. Nuhun nya. Sok jik bawa jik. Oh, Aing si emak geus bodoh deui wae. beunang we si anak muda kebobodoh padahal mah ieu teh lauk nu bener-bener isi balong si emak. Beunang we kebobodoh. Nah, semua kesana kan? Beneran aing mau kesana. Nah, jadi kesurupan ya? Mak? Sia naon maksud? Ngaganggu aing keur hees. Abi mah teu aya maksud. Abi mah rek eureun niatna. Aing maksud lain naon lah sia teh. Bu aing dihakan sia. Ngaganggu aing. Aduh, Mak. Ulah dihakan atuh urang, Mak. Ampun, Mak. Ampun, Mak. Ya kudu kumaha urang mun mung dihakan? Gampang, aing mung dihakan ku aing mah. Sok ka di aing ke hareos. Minta duit 100. As, aya jurig-jurig minta duit. Lah, aing mah asup percaya ieu mah euy. Ye, mana gitu percaya ke aing? Hayang dihakan ku aing. Ih, ampun jurig, heuh. Duh, ulah didahar urang ya. Duitnya 100 ya. Ya, Nah gitu Ken. Juga ini dihakan ku aing. nya jurig, ampun. Si anak muda beunang ku aing dibobodo. Menang duit 100. Ini mah duit mainan. Aduh, si anak muda. Dia geus yang papangi ku aing di rendos. Alah bobodo balik ka aing. Aduh.